Ngaran kuring Galuh. Kuring digawe di salah sahiji bioskop anu aya di Bandung. Kuring gawe teh di eta bioskop geus aya kana 6 taunna. Kuring rek nyaritakeun pangalaman basa di tahun 2018 anu dimana harita kuring kungsi ngalaman hal anu pikasieun. Basa harita kuring kaasup nama masih pagawe anyar. Kusabab karek aya 2 bulanan kuring digawe teh. Kuring bolak-balik ke tempat pagawean teh lumayan jauh. Coba lamun balik di tempat gawe teh kadang sok peuting pisan. Nya kuring sok balik tengah peuting. Kusabab meakeun showtime anu terakhir komo lamun eta film teh rame. Kungsi oge kuring balik jam 2 subuh. Kusabab aya film anu ditayangkeun basa tengah peuting. Nepi ka basa harita pagawean kuring timimiti ngajagaan mariksa tiket jang penonton anu rek lalajo nepikeun kekayaan sanggeus bubar pertunjukan. Jang ngecek area nyiapkeun keur pertunjukan satuluyna. Katambah ngajaga tina loba penonton anu ngabajak siga mediokeun film anu keur tayang. Harita poe Salasa kuring kaparengan gawe sore nepi ka peuting. Seperti biasa, kuring digawe migawe pagawean kuring siga biasana. Tapi poe eta mah kuring kabeneran keur teu ngareunah awak. Ti mimiti indit digawe ge kuring ngarasa teu sumanget. Awak karasa paranas tiris. Tapi kuring maksakeun digawe. Hate mah geus hayang buru-buru balik. Jang sare ngaistirahatkeun awak. Tapi aya sakali deui show anu terakhir nyaeta jam 12:30 peuting. Kusabab memang eta film teh keur booming jeung premier. Jadi antusias penonton ge lumayan rame. Sok sanajan nepi ka tengah peuting oge. Lila kuring ngajagaan nepi ka beres eta film teh. Aya kana 2 jaman. Sabab ieu film teh lumayan panjang pisan. Kajaba eta film teh ditayangkeun basa tengah peuting. Anu antugna eta film beresna aya kana jam 2:30. Basa film geus beres teh nya kuring menta jang tertib ke para penonton dina kaluar ruang pertunjukan. Sanggeus panonton keluar di ruang pertunjukan nya kuring jeung nu lainna oge ngecek area samemeh kuring baralik. Ti mimiti kursi jang penonton nepikeun kajajalanan anu dipake ngaliwat ka penonton
bisi aya barang anu murag atawa tinggalin. Sakirana geus aman jeung anu barala geus dibersihan, dirasa geus clear area, kuring oge buru-buru rek ninggalkeun ruangan eta. Ngan basa kuring rek keluar ti ruangan, kuring ninggali dina karpet anu aya pas pisan di hareupeun layar bioskop katempo baseuh. Baseuhna teh siga tapak suku budak leutik. Eta nu baseuh teh manjang, siga tapak anu lempang, di mana sukuna kaayaan baseuh jadi ninggalkeun tapak baseuh kana karpet. Katempona aya kurang leuwih 5 tapak suku anu baseuh. Kuring rada aneh, kusabab rasaan kuring eueuh budak leutik anu nongton tadi pertunjukan terakhir teh. Ngan eta tapak suku teh jelas pisan, tapi harita kuring ge teu malire kana eta tapak suku teh. Tuluy samemeh balik ke kontrakan, kuring ke ruangan pegawai hungkul. Didinya kuring ganti baju, sabari cumarita kanu jadi babaturan kuring teh. Ngadenge omongan kuring, babaturan kuring ge nyarita lamun manehna kungsi ninggali penampakan pocong. Tadi kuring nempo siga eta tapak suku budak leutik dina karpet handapeun layar. Padahal ieu kan midnight show. Oh, penonton budak leutiknya. Teu aneh atuh nu kitu mah. Kuring komo pernah ningali pocong di juru kursi penonton. Tapi ku kuring teu dipelire. Kuring teh wanian. Ngapeuna naon? Ngadenge kitu kuring teu pati percaya kana omonganana teh. Kusabab di mana ya pocong di bioskop. Kuringan seri hungkul nanggap carita manehna. Nya akhirna kuring ge balik ka kontrakan. Katambah awak geus teu kuat muriang. Singket carita, bahasa kuring geus aya di kontrakan. Kuring langsung indit kana kasur, tuluy ngagoler anu maksud teh rek sare. Kusabab geus teu kuat tunduh pisan, jeung awak karasa panas tiris. Ngan basa kuring meureumkeun panon, kuring ngadenge sora budak leutik anu sisirian. Kuring ngorejat, nepikeun ka hudang deui. Eta sora budak leutik anu sisirian teh kadenge jelas. Katambah kadengina teh siga aya sora suku anu keur lulumpatan. Awalna kuring teu malire, ngan dilalila kuring rada kaganggu. Nya kuring ge hudang ke tengah imah kontrakan. Anu maksud rek nempo kana kaayaan. Basa geus di tengah imah geningan usah saha. Kuring rada keheul
Kusabab kuring geus teu kuat lieur jeung tunduh pisan. Nya kuring balik di ka kamar maksud rek nuluykeun deui sare. Basa kuring rek meuremkeun panon. Samar-samar si gaya budak leutik anu cicing hareupeun kuring di juru kamar. Kuring jadi soak nandangan kejadian kitu. Tapi kuring ge bingung. Nah kuring teh keur ngimpi atawa nyata eta kejadian teh. Eta budak leutik teh siga budak awewe. Bukna panjang jeung nutupan beungeutna. Pacampur jeung awak kuring anu geus karasa panas jebret. Katambah sirah oge asa berat. Kuring nyobaan nalak-nalak kana eta tetempoan teh. Sangkan jelas nempo eta budak leutik. Asa bukna anu nutupan beungeutna ketebak angin. Ketembok ku kuring beungeut eta budak teh rata. Nepok kitu dak dumadak harita kuring ngerasa leuleuh salatan kurewas kacida. Ketembok ku kuring manehna ngagulak-gilakkeun sirahna. Siga anu ngajak ulin ka kuring bari seri ceceleukeuteukan. Nempok kejadian kitu kuringan saukur bisa arap eup teu bisa ngomong. Kesang lembut jeung kesang badag kaluar tina awak kuring. Kusabab kasima ku nempok eta kejadian teh. Dina kaayaan kitu eta budak teh josa jorelat ngiles ngaleungit teuing ka mana. Nempok kaayaan kitu mah kuring buru-buru diharudung simut jeung maksakeun maneh sangkan sare jeung miharep eta teh saukur ngimpi. Pedah kuring kaayaan keur gering. Isukna kuring di tempat gawe cacarita kanu jadi babaturan. Kabeneran salah sahiji babaturan kuring teh rada surti kana hal-hal anu goib. Puguh manehna mah dina pangarti agamana rada kuat. Cek manehna mah aya hubunganana jeung tapak suku anu katempo ku kuring di ruangan bioskop teh. Jadi eta makhluk nu karitu teh manehna rek nembongkeun yen eksistensi manehna aya. Jeung kabeneran harita kuring kaayaan keur gering. Jadi babari kapangaruhan jeung asup kana pangaruh maranehanana. Bepeujeuh tinu jadi babaturan nu matak sagala rupa oge kudu dimimitian ku babacaan jeung ngadua rek di mana wae tempatna. Sangkan urang teu kaganggu jeung teu kapangaruhan ku godaan makhluk anu kararitu. Kumaha deui dina kaayaan di tempat digawe